Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa petepang deui sareng abdi di channel Epa Parida. Dina danget ayeuna urang ngadongeng dongeng si Kabayan. Judulna Si Kabayan Ngalaroay. Dina hiji peuting si Kabayan diajak ngalaroay ku mitohana. Isuk-isuk bral ka haruma. Rada jauh ti lemburna. Di jalan taya nu ngomong sakemek-kemek acan. Sumawona si Kabayan da puguh tunduheun keneh. Tuman hees nepi ka beurang, ari ieu isuk keneh geus digugubrak di titah hudang. Teu kaharti ku mitoha, ceuk dina pikirna. Sakitu geus kolot nah aya kadademes teuing kana dunya teh. Na keur naon dunya ali lain keur nyenangkeun awak, ari ieu kalah jadi hukuman. Keun sia gerangke. Barang nepi ka huma pek ngalaroay. Mitohana pohara getolna. Ari si Kabayan mah meus-meus randeg, meus-meus janteng. Teu kaur bebeunangan, balas ngahuleung jeung ngarahuh bawaning sangeuk digawe. Siga-siga nama rada mumulen si Kabayan teh. Luak liuk beut kareret karung wadah roay. Jol aya ingetan pika senangeun. Gelenyu si Kabayan imut. Mitoha. Heuy. Kaula rek kacai heula ieu mulus beuteung. Bisi rada lila dagoannya. Hati-hati mun mitoha ninggalkeun. Heug ulah lila teuing bae. Kumaha engke weh, da kasakit mah ari datang kawas kilat, ari undur kundang iteuk. Bari ngomong teh mitohana tonggoy bae ngalaan roay teu luak liuk. Si Kabayan sup asup kana karung wadah roay. Awakna dipurungkutkeun, bari ngareumpeukkeun maneh ku roay nepi ka teu ka tembok. Barang bro mitohana ngabrukeun roay kana karung, dideuleu karung geus metung. Ret kumanehna dicakupkeun, dipocong di talian, dijungjung. Duh, berat naker omongna. Geus kitu, gek diu ngadagoan si Kabayan. Si Kabayan didagoan teh ambleng bae, sedeng poe geus reup-reupan. Nah, si Kabayan bet ambleng bae, ceuk mitohana ngomong sorangan. Moal salah meureun terus balik da gering. Eta mah si Kabayan, nah aya mangkeluk, bener namah bebeja heula ka kolot. Rek balik teh, ieu mah leos bae. Aya jelema model kitu. Rigidik karung roay dipanggul. Edas berat naker omongna. Didedet teuing, ieu mah teu askieu, bari dirampa-rampa karungna. Barang datang ka imah, sok diteundeun di dapur dina raranjangan. Tuluy dibuka bengketan karung teh ku mitoha awewe. Bari ngomong, "Eueuh, cukul pelak roay urang teh nya, meuni sakieu lobana." "Ih, tacan kalah kabeh eta ge da kaburu pinuh. Karungna leutik teuing," jawab mitoha lalaki. "Kakara ge saparona meureun." Bari etaheun manehna teu ngadenge si Kabayan. "Kumaha geringna?" "Baru gering. Teu nyaho kaula mah panyajeng andika ka huma. Puguh bae tadi isuk, tapi ti dituna balik ti heula nyeri beuteung." "Ae kutan, cik manehna ieu bantuan ngudulkeun roay, beut berat naker." Anak bro teh diudulkeun kuduaan, burulu roay bijil sabagian da sereg dina liang karung. Kusabab mereka teng-teng, karungna dihantem digejleg-gejleg. Nah, anak borengkal teh si Kabayan ragrag kana raranjangan merongkol. Mitoha awewe ngajerit bawaning kureuwas. Mitoha lalaki ngejat mundur ka tukang, awahin kaget. Si Kabayan, da capek, bari balaham belehem. Si bedol teh geuning si Kabayan, ceuk mitoha awewe. Da capek mitoha, jeung ieu kumaha dipungguk ku mitoha teh. "Aya adat-adatan na sia kitu petag kolot teh," ceuk mitoha awewe. Ari mitoha lalaki leos bae ka imah, hatena ngunek-ngunek ambek
hayang males. Isuk mah anggeuskeun ngalar wae teh jeung bapak kabayan. Sing bener ulah goreng polah kitu kakolot. Pamali deuleu matak doraka ceuk mitoha awewe. Heug moal mitoha. Isukna bral si kabayan jeung mitoha lalaki ka huma deui. Datang-datang top petikan roai gertonaker. Mitohana ret deui ngareret ku juru panon ka si kabayan. Si kabayan tonggoy bae ngalaan roai. Sigana mah inget kana papatah mitoha awewe estuning junun ayeuna mah kana gawena teh. Nempuh si kabayan jongjon digawe kuliwat beles bae mitohana teh. Si kabayan mah terus bae ngalaan roai nepi ka karung teh pinuh pisan. Red dipangrodkeun liang karung teh ketek di talian. Nah, kemana mitoha bet eueuh? Moal salah ninggalkeun meureun. Keheuleun keneh urut kamari. Kajeung aing gerek balik. Rek digusur bae ieu karung teh da teu kabawa di panggul mah. Bari ngomong kitu, bluk karung teh digulingkeun. Durug-dug digusur. Kabayan, ceuk sora jero karung. Ieu aing mitoha sia ulah digusur. Reg si kabayan eureun. Puguh roai bari gaplok dipeupeuh karung teh durug-dug deui digusur. Kabayan bapa deuleu ieu lain roai bari terus digusur. Barang datang ka dapur gebrug ditinggangkeun kana raranjangan. Suara jelema nu ti teundeut. Tah mitoha awewe roai sakarung bari leos manehna mah indit ka cai. Barang diudulkeun eusina gurubug salakina ragrag bari gegerungan. Awakna daronglak raraheut urut digugusur anu sakitu jauhna. Pamajikan teu kira-kira kageteunana tuluy diubaran ku Cilebu. Meunang 2 poe mitoha lalaki teu bisa hudang-hudang aja. Tah sakitu pamirsa dongeng si kabayan ngalar wae. Tong heula di like, di komen, sareng di subscribe. Hatur nuhun tepang deui di video-video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.